Orang buka pegawaian, ya pelak kacang gue injan ilik. Apa enggak kebun baiknya, ilik kebun kacang. Sudah nang sayaan, isukan pe Sabtu soalnya yo. Terus kudu diborongkan ya mah yo. Ilik baik gue enggak kebun lah. Dipaculi marah aneh perabotannya. Ini orang anon. Sawalan kebun. Aduh, iya. Adena ingat dia, Pelak kacang dari tong-tong atau si batur doang ke dia lagi. Beneran ah. Mari ini kebun kacang alamnya. Sing ada tongnya di jalanan. Ya. Assalamualaikum. Salam. Tempat dengan amat di hati ini. Oi, Je. Awas aja. Ini kebun kacang deh. Aing kebenaran aja Jo. Udah mau dibacang kali itu lapar aing. Bacang, mana kebun kacang. Oh, kali itu mau dibacang opatnya. Yang lapar mereuna nih. Oh, kau ini bawakan balkon kalapa belah, jeung nanggal ulus ieu tah sakalancelina. Aing nanyakan ke Mak Edan, aing teu jelas nembal anak. Merana hatiku seneng. Duh. Astagfirullah, aing titah aing kumaha aing he. Da kaleuweung. Di mak buai kok reda ieu he. Apa cokot heula kok reda ieu. Cokot lah. Panen ieu Mang Jeje. Heuh Neng. Alhamdulillah panen. Syukur atuh ai kitu mah. Hari kemana emang? Tuh hari ka kebun bonteng Mang. Kebun bonteng anu di mana? Anu di seberang. Oh, sugan teh ka hati mamang karage. Ih, ngabanyol wae. Atuh pan kitu be lah. Ai ka awe geulis mah. Mang, urang mesen kacangnya sebeungkeut. Bangke di balkon Neng sore nya. Tapi duit tadi imahnya Mang. Oh, kajen apa sih yang enggak buat Neng ah? Yang ke satu kuring ngerek ke kebun bonteng heulanya. Oh Neng, kahadenya. Nanti heulanya. Aurai kadut karek dihareup. Aduh, kumasa Allah Neng, gelis-gelis dek ka sawah. Atuh lelecetan eta cokor alias suku lah naon ke eta mah. Merana hatiku seneng. Kemana sih ya? Mama koren segala. Astag sia aya di kebun kacang sia sih. Ku anak beli bacang sia kebun kacang kieu. Deh, sama aing nanya nu ka mana? Nanya kan bacang. Je sama budak gila mana he. Mau aya di kebun kacang sama aing ngitip bacang je. Pacul tah hulus ya koeng. Sakumaha sia bae eta mah terserah lah nu ngomong naon ge. Asa ngomong nyi mah budak mah. Je sama budak sama jelema mana he. Oh tuh lah. Ane kora deleng lah. Sama budak biasa lah ini ampun. Merana hatiku seneng. Merana hatiku seneng. Bibit kacang aing ieu he. Cuma rontok ieu he. Bajuna dicabutan ieu mah ieu, bibit kacang ieu. Alhamdulillah ieu he, teu panen ieu, bibit kacang ieu. Merana hatiku senang. Deh. Ikan panen di barengan mah fusiu. Bencau aing. Nah, cenah ngadungkuk kitu. Embe lain nih sampeurkeun karunya kasih dede aing itu kebun kacang mah.
Merana, 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 hatiku senang. Yang orang manusia deh, sugan aing mah embe gitu ti tadi ngadungkuk bae di dinya. Oh teh yo alhamdulillah yo berpanen yo bibit kacang yo. Nyambung ngomong jeung sia mah deh. Aing menanya ka mana sia mah? Merana, merana. Oh teh yo alhamdulillah yo neuk panen yo bibit kacang yo. Baragus yo. Sia mah teh nyambung budeg. Aing mah ka dieu genoong sugan aing embe ngadungkuk bae di dieu horengan sia aja horeng keur ngoret. Teh jelas ngomong jeung sia mah teh nyambung. Kebeneran teh yo aing ngopi yo. Soalnya kan bae sama aing ngopi. Sia mah saha nu nawaran kopi dina ge teh jelas ngomong jeung sia mah lah capek aing teh keur nyambung. Oh gara-gara itu nyeduh kopi lah. Aing ngopi yo. Dotes betul jelas jelema mana ampun itu sia he nawaran kopi us mabur sama ih. Geus lah aing mah ngalah bonteng heula aing teh jelas ngomong jeung sia mah teh nyambung. Aduh aing ieu mah kudu nyen saung heula ieu mah jeung keur budak awe ngalah bonteng bikin panaseun teh aing. Duh. Sakeurna teh keruangan sorangan bae ih semagelo. Ieu aing keur nanggung budak awewe ieu ngomong nama rek dieu rek ngalah bonteng rek mantuan. Pacar aing keur acting gitu. Sia mah sabeuno acting. Pugu aing keur nanggung budak awewe ieu. Saha we saha? Eta si Neng. Sia anda ka mana emang? Biasa aing aya tugas di kepala desa yo. Pasawalan. Juga aing sia ka Alfa. Sama. Papakayan kena ke Alfa. Hayang aing lah. Juga aing mun ka Alfa main rek nitip. Nitip naon? Nitip itu pangbawakeun batok kelapa aing ka Alfa. Hayang amat aing lah. Masa kitu amat teh. Sia masuk laju waper bae kok. Hayang aing seneng nunjuk sih lah. Oh, no, 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 no. Kolotnya, siang ngalalabakan kebun aing. Udah amat ah. Ngalakan siang. Jangan apa sih dah. Daripada ngaberinya anak kecapean dengan balik aing lah. Iya orang yang menggelok aja dia. Teh. Woi. Banyak ketumputan lain. Ayo lah. Kamana isi nopanya? Nggak sore kieu ieu. Jangan datang kene bae mah nyenek. Alah. Bonteng kieu. Aduh, bisa ngabur datang manten di tangkulakna. Can aya keneh bae. Nang sore kieu. Bisa tangkulakna datang manten ieu. Depan itu tuh si Nova. Di tangguana datang oge. Panjang umur oge orangan. Gimana emang, Neng? Maaf Bang, kebal tadi malas kapanggih Mang Jajah heulan tuh di kebun kacang. Pantesan kebal. Tadinya nang ngajak ngobrol heulan sakalian mesen kacang. Oh, geus satu teuing lah. Ayo geus ulang ngalah bonteng heula. Bisin kaburu tangkulakna datang manten. Ya alhamdulillah panen oge Neng nya ayeuna. Alhamdulillah ieu panenna seueur jasanya. Sanajan bari teu kos nu kamari teh ya ieu panenna. Kami surang tenin heula Neng ngaditu tuh. Ayo geus Neng urang ka saung heula tuh bari urang. Kumpulin heula. Bisin gedeng tangkulakna datang doang ieu. Lumayan oge panenna lobanya. Neng. Gedeng amang rek ka ditu heula nya. Bisin tangkulakna aya ka imah doang ke nyaun ka dieu gitu. Terus adenya. Jangan di dieu. Nya mun anu ngagodaan mah atuh sabat ka ku awit tah. Siap.
mang dua teh kenaon itu pas nu kera ribut. Aing mah teu ngarti lah. Kebun aing diacak-acak beuningkeun ludes. Iya, gitu. naon ieu? Eta manehna Neng, ngacak-acak kebun kacang urang. Lain amang sebenarnya mah. Si Koko nu ngudag amang. Tepira amang ngalalaga si Koko doang. Meni baperan teh si Koko ka amang Neng. Anu parah mah si budeg Mang Jeje kemarin Neng nempo si budeg alaan kacang di kebun Mang Jeje sampai 2 plastik. Oh iya, jelema mana? Jelema. Teu kudu saya aing ngan jelema mana? Mun kuburuskeun bae ku aing. Orang kuburuskeun bae. Wah, sia. Kan tapi sia kadinya. Naon masalah sia, Rote. no.